Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa sadaya, wilujeng patepang deui sareng simkuring Fadil Ibnu Dahari dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan atawa Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen menang 50 GB unggal bulan. Salian teh eta, Kemendikbud oge ngaalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tanaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekan ieu dilakukeun lantaran ayeuna pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.